yang sing saha jalma anu bungah karena arah-arahna datang bulan Ramadan maka haram eta jasad maka haram seueur neraka karena eta jasad dina kitulah. Kemudian eta jadi nemongkeun ka bungah erek puasa. Marencit hayam. Kebenaran ayeuna erek asup kena bulan puasa ya. Biasa aya tilu hal anu sok dilatihkeun atanapi sok di contohan ku sepuh suku urang kapungkur ya. Anu kahiji di antawisna sok aya ngaranna teh nadran. Jadi nadran teh ziarah kubur nadran teh. Nah, biasanya dilakukan memeh bulan puasa atanapi sabadana puasa atanapi sabadana Idul Fitri. Eta dina acara nadran teh makam teh kopi inuh we pokona mah aya nu dagang temang. Terus makam teh anu biasana tara bersih oge dibaresihan, rapi bareres gitu. Nah, dina ziarah kubur teh tapi nadran teh kasawarna kapungkur mah. Abring keluarga teh diabringkeun. Parangi atuh hampuranya euceuk isuk rek paruasa. Hampuranya abi urang rek paruasa mudah-mudahan urang cing disarehatkeun sadayana cenah kitu bahasana teh. Bari we aya kencreng. Tah di kuburan teh aya kencreng. Eta mah duka saha ngan sok aya we nu bebersih di dinya meureunna nya. Saridona eta teh. Aya nu dagang kemang kitunya. Jeung rea-rea deui teh. Rame nu dagang tetek bangek aya eta dina. Poena nadran teh gitu. Biasana sok poe Jumaah atanapi sapoe samemeh bulan puasa. Hari anu kaduana adus. Tah kumaha pikihna mangka we galuar eta ku ahli pikih. Ngan kapungkur sim kuring emot. Eta lamun arek puasa teh kudu adus. Ari adusna teh sok ngahajakeun ka walungan. Sim kuring mah di Sukamana oh sok ngahajakeun eta teh. Urang aradus yuk ka Cieuri kaditu. Arah ka Ibun lamun ti Majalaya mah. Aya walungan di dinya teh. Tah titik eta teh disebutna buk. Walunganna walung Cikaro eta teh. Walunganna mah ngan sok disebut urang kabuk yuk. Nah, gitu. Aremutnya lamun sajaman abdi mah meureunan. Malahan abang ngabuburit sok ngajak kabuk eta teh. Padahal ari ritualna mah ngan ukur mandi wungkul pan. Ukur urang teh asup kana cai. Siap-siap jampe na dipapatkeun jampe adus. Nawe tugusla min yaumi sahri Romdoni sunatan lillahi ta'ala niat abdi adus karena rek asup bulan Ramadan sunat karena Allah Ta'ala brus sateuleum urang teh dinya teh dari baheula mah eta walungan eta teh herang atuh herang teh ada dina artina teu ngagenclang sih tapi nya herangna cai walungan gitu namun ayeuna mah ningali kadinya sim kuring prihatin pisannya gitu nya mudah-mudahan pamarentah bisa ngokolakeun ieu kaayaan engke walungan teh eta teh bisa dipake wisata deui da baheula mah kolam renang pan. Ari ngojay teh ka walungan make gaya karsan jeung gaya anjing meuntas tah. Anu katiluna nyaeta mencit hayam memang bulan puasa. Kan ari baheula mah nya kampung urang mah teu aya nu dagang daging hayam broiler, hayam naon sayur kitu nya teu aya kapungkur mah. Anu rek meuli sapi daging sapi udah teu kabareuli kan baheula mah kitu nya malum di lemur. Akhirna teh nya kitu mencit hayam. Nah, mencit hayam dina poenan teh. Anggar si borontok ada cenah teh geura puncit cenah. Eta teh ngadaguan pangumuman. Ari kiwari mah pan aya sidang isbat kana TV diumumkeun ku raja nya ataupun ku pamarentah. Hari kapungkur mah da paling oge urang teh nongengna radio. Nongengna radio urang teh kapungkur eta ge nu boga, da jarang nu boga radio oge pan ari kapungkur mah. Kan TV oge ramena teh tahun 80-an lah kitu. Nah, zaman hari tama tuh. Teu aya. Lamun arek ngadengekeun puasa hayang nyaho puasa iraha mimitina tah. Kitu Cikujang geus aya dulag mencit. Da teh biasana sok ditabeuh lamun dina poenan. Dina poenan munggah disebutna teh.
munggah. Jadi isuk narek puasa tak ayeuna merencitna teh gitu. Sebetulnya teh poe munggah. Tah poe munggah teh sok dicirian kudu lag mencit di masjid eta teh. Lamun aya madulag tah geus aya dulag euy sok pencit hayam teh. Jadi hayam anu katempuhanna mah merencit hayam gitu keur sahur itu namanya kitu teh awe ngan mimitina seperti kitu. Duka lah hari bab pikih namangan sepuh kapungkur karitu gitu. Ya mungkin ayeuna geus sok aya pangajian gitu nyebutkeun yang sing saha jalma anu bungah karena arah-arahna datang bulan Ramadan maka haram eta jasad maka haram seureun neraka karena eta jasad dina kitulah. Kemudian eta jadi nemongkeun ka bungah erek puasa. Marencit hayam. Nah, seperti gitu baheula nya kapungkurnya jeung rea-rea deui lah anu memang endah nya waktu harita marencit hayam. Eta ge nu boga. Eta ge nu boga mah nya wilujeng.